Aduh, coba ceuing mena. Tersangka teuing diperinggandani di Amarta adalah ibu angkatan perang angkatan udara. Duh. Alhamdulillah Gusti nu Maha Agung. Tapi kasesek kieu salina. Yuswa 3 tahun setengah menitos sagede kieu. Ieu. Pande citak dina kawasan teh di muka deui. Nuhun nya emot keneh ka Mang. Mang Dawala somo mun ade. Ka mana Manggareng. Aya nu nagih eta mah. Iya. Aduh. Mana Paman Arjuna palih ditu kulan ngantos ayeuna teh. Ieu. Alhamdulillah. Bapak Semar palih ditu tenangkan. Menang pansen ayeuna deuleu. Malas pati kanaga persona. Raja
sengita kembang Tanjung diambung mata kaduyung salah sangka dabuktina pait kiri katasan Gatot Kaca kiri katasan Gatot Kaca yang Bima putra Kang Lumampa ya Rimbisyuta Raden Gatot Kaca Jabang Tutuka sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi ngandika tobat dawala boga jago urang euy mudah-mudahan jaya salalamina atuh nya boga ieu angkatan udara di Amarta alhamdulillah nuhun agan badalungan iya meni seueur eta kakasih tadi duh upami tiasa nulis dicatat geunda nya kaula hoyong gerawang su nepangan ibu tapi rek ngarengseukeun lepas sogregan ieu sinaga persona anu keukeuh menta widadari sangkira geus ditotog matana ku kaula sakali alah mang waden waktos dicetrok eta ku orai ku naga komo tuang Rama Paman wa Juragan Arjuna ya ngelepak baru kana teh ngagugulung tuang Rama Paman mang teh nya wanteu nah da abdi oge agan nah nai leuleus anu taya papadana sami leuleusna basareng abdi ngan abdi mah leuleusna can dahar eta raksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang kere antakusuma lain kere urang sia teh kemana karep Sinjang Wasunona nya urang mah sinjang sarunge anger pokona mah beres tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemulung salamet ya budak euy tenang kitu tadi ieu menta bantuanana we timang sepot mang dawala eta swanten percis tuang Rama atuh dateng maruteng anak merak kukuncungan da uyah matara TS ka Singapura dawala tong ngaheureuikeun eta euy bisi diturutan ku budak tah ieu Gatot Kaca uyah matara TS ka luhur kitu ka Singapura
bantuan mana ini aki sebar paling itu dek menta doa restu kaulah jauh beletok kata pugu-pugu kumaha ieu teh saha nu teu bunga gara sok kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat marukana teh eta teh selaku dinamisator di negara engkeuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara tak kual sakitu tangtuna oge meureunnan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandunggal teh ya kemanunggalan sahak jeung sakawajiban luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud Sulaiman pokalna kulawarga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku Bapak dan Lanud Sulaiman Bapak Kolone PNB Bambang Edi Purwanto nyaeta dina raraga bilang kala TNI Angkatan Udara anu ke-60 Dirgahayu TNI Angkatan Udara nya mudah-mudahan jaya di udara jaya di darat jaya salalamina amin kitu ceuk dek oge marukana bayangkeun lamun urang utang tara rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur dijieun pangkalan can ayeuna di Papua hayang misahkeun negara separatis teh untung Aceh teu beunang dalamun beunang mah dibelah kaler meureun jadi pangkalan belah wetan pangkalan babari tak urang ti dikepungna teh dieu nya tah dina lebah dieu bangsa urang anu sasatna urang mah di Jawa Barat pan panai Jawa Barat mah Siliwangi mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning di Jawa mah henteu ngagerem paling di Jawa mah yoy tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh tah naon nu ngagerem teh maung tak kitu nya mudah-mudahan urang sararea salaku warga masyarakat sing sadar teh sadar bernegara sadar bermasyarakat sadar beragama ai sadar bernegara da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dibumulai ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah we polisi meureun kudu tanggung jawab urang tah nya kitu marukana ulah lalawora deuleu jadi warga negara homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipieling naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kene bala kasanteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna bala kasanteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara
gitu nya nini aki-aki tah pamuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah ekstasi magadon inuman keras na taleler gitu mata kade jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teu teler teh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang sunat gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian eta we geura pakaian budak awewe gading geuning calana merecet geuning baju semet bujana teh kadeuleu geuning can ayeuna PCD pornografi porno aksi wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP ai diintip teh ku dewe keur nyeteh nu kitu patut teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho kana budaya urang mah geuning euy jeung eta investor asing deui anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teh jeung budaya nu aya di urang ari usaha mah di urang aya ngadon hirup mah di urang kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot aya oge dina truk ni trenyon gambar aing aduh dina black kurupuk atuh dina cangkang ciki dina cangkang koaci atuh gatot kaca dina cangkang ciki pantas gininya anoman itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong bor anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem gitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar aduh
Makan apa Pak? Pakai daun katimus. Apa itu ketinggang? Gerapek pikir ku si lain. Dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cing teh karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana. Heeh. Nya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban. Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak dan Lanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak. Aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya. Sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba ta eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ari bapak aya nuju tuang abdi kira nembe tetos neda bade ngiringan atuh tuang teu ulu itu doma aing keur nyatu kana doma mah teu kasar aya ieu mah tukang doma urang Sunda duh cenah itu tinggali dina mastaka doma tuh kitu kana doma huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba kitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewek teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep ka doma mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum aduh jeung itu aksara naon teh dina kapal plastik teh mejo hah mejo pamajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh tos digentos aduh alhamdulillah nya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno
Bapak Mayor I Made Hartawan, Bapak Mayor Juwardi Hidayat, Bapak Kapten Syamsul Komar, sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini, sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak rezeki teh timika ieu sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayana hujan eta ulah boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana. Pak Lurah Wilson nya Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip bade nyalon deui bade naik deui sok aja jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah Pak Enis Patullah Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun kala dikirim ke nuhun nya Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustofa ti Cikodeng Pak Haji Apo alhamdulillah nuhun wilujeng sumping Bapak Haji Oro Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Cisangkan sumping Asep Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah Pak Asep Halim eta Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun doma Bapak Hoan Bapak Hoan muni cakah cikih ka itu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara Bapak Hoan di Sumbersari nuhun kana kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah amin cing digentos rahmat pitulung Allah ya oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba didinya tah minggu oge pan sok didinya alhamdulillah da resep teh ngadu domba teu cara baheula baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning daroraka we jelema teh mah ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak daligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng HD apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge ditunda we harita keneh oge meureun kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba nernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baya gitu yang ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu munurna hade keberanian reng-reng gitu aya aturan domba ning munurna teh dang tingkung dengtung dang tingkung tingkung dang tingkung can nepi kana galar macan eureun ning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh joblenyang lompat keluar
tah eta mah domba penciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemrak deuleu domba sakitu lobana daun sarua tandukna teh kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu rupa-rupa tete karakter domba teh aya nu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan aya nu babadug agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya nu kitu aya nu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh mun pika sabeuleun domba kitu teh menang meuli 3 juta teh teh ditawar ku Haji Apo 200.000 aduh ampun kitu cada wala euy loba pika serius ya aya aturan 3 jetrak domba teh alus panu bobotohna teh jong ngarengkeneke gitu teh jaho domba mah paeh gitu aduh ampun rupa-rupa aing mah loba pikasieun loba pangalaman marukana teh nya kitu da wala euy silaturahimna luar biasa nuhun ieu ka Bapak Bupati ka sadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ka-60 nya di sana pihak kalayan urang sakantenan kene urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milang kala atanapi ulang tahun dan Lanud Husein anu ka 60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi teh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu matak teh oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya aja jadi denge-denge teh atuh ieu mah ajabe jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing mah hayang tipung gitu Bapak Haji Dani pokokna mah grup Panawa we sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ieu bisa riung mumpulung dina wengi ieu amin ya hatingal para satria angkatan udara regreg malihan akang teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit paran aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut da kitu di Liverpool lajo main bola teh di ditu kita dek teh
Oh da ya panayagan aing ditu si Owen. Di dia masih Ewon di tengaran teh. Elah. Si Berkam panayagan dewek teh. Mun di dia mah teh cacing. Si Berkam teh si Ari. Alah. Kitu tah dawala euy. Dengan adanya ulang tahun Angkatan Udara ini, kita tingkatkan kesemangatan, tingkatkan dedikasi dan loyalitas, tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan. Nya hayu lah teu nanaon. Ha? Da puguh sakumaha pamunut bapa dan lanu cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh. Da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja. Kitu tah. Saking duit ka jam sabaraha? Sok cenah ka jam 1 makanya. Kitu. Nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos. Aduh ampun. Kitu tah. Malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara. Itu Giri Harja ti UNESCO nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang. Oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya. Daek heug teu kajeun. Ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping. Nya. Dolah sileing mah dulur ka nya teh. Dulur ti mana sarua cucungikna ge monyong jeung sia. Oh. Kumaha mun ngartieun moal pang dari kitu oge. Dia omongkeun teh kala kaseuri, baru kana ngabodor mun teh. Elah. Cenah hiburan euy nyong ah.